satadina bade nyangu tapi ningali sangu nu kamari sore seueur keneh. Janten atos we urang hanetkeun heula lebar ieu teh nya kamari nyanguna seueur. Tah kalaresan abi mah ngahanetkeun sanguna kana Magicom nya teman-teman. Aya oge anu komen teteh cenah cobi sepil cara ngahanetkeun sanguna. Kieu we teman-teman nya nasina dikana puring nasikeun teras ieu teh plona dipasihan cai. Saatos dipasihan cai mah kantun dicolokeun we di mode cooker. Teteh cenah pamitos asak engke kumaha ngajepret nyalira moal. Tah moalnya teman-teman janten di menit ku abi teh sok 25 menit sakali ngahanetkeun sangu. Ya pokona mah atos kadangu ngagolak caina tehnya rada lami tah atos we datos haneut pasina oge sanguna. Nya pami dihaneutkeun ngange cai heula teh plonanya teman-teman janten si sanguna teh henteu heuras. Benten deui pami langsung dicolokeun kadang mah sok heuras sareng koneng sanguna teh. Tah ieu kalaresan cai balong lage nuju kiru da kamari teh hujan. Nya janten pami cai balong nuju kiru abi mah sok ngange cai PDAM anu dina ember. Sareng seueur oge anu naros teteh cenah caina eta ngalana ti mana. Tah cai PDAM anu dina ember teh kenging ngalaa ti bumina mamahna. Janten sok sabaraha ingkigan kitunya teman-teman hoyong sina pinuh 2 ember teh. Tapi kadang sok ukun oge cai bersih teh nya kata tanggi pengkeureun bumi kabilis mah. Atos niat dasar ngaat teh nya pami gaduh milik mah bade masang cai. Janten pami hoyong cai bersih mah engke teh kantun ngocorkeun we teh kedah nyandakan. Tah iya alhamdulillah beberes nage atos beres. Ningali nuju ngadekul ai sugan teh nuju naon ari pek teh nuju nyabutan jukut.